kuno gelis. Hah? Ya, asa diciwit kuno jeding. Hah? Bangsat. Asa ditonjok kuno monyong. Ai, kuno dakok. Hah? Kuno dakok. Iya. Asa disepak kuno jebak ha. Ganti sukma kantangnya batara mual ayah jalma anu jaga mual timah kecil regulas sorang kandang dina pancagasan jadung kula kudung mundur berlayar di medan tempur patrang kula turun ajal di medan dan naga. Iya. Rasakan pedang aing hai. Nu disebut Ki Awak. Hah? Iya, Kiai mentala dina mangsa harita nyata Prabu Banaputra. Praja negara ing Ayodhya ditetep behengna Kurawana sarita ngagalencang mastakana sorak ambal-ambalan pihak Alengka Aladria Banaputra gugur Banaputra gugur Banaputra gugur Banaputra gugur Banaputra gugur si Bana teh si Sinji gugur. Ah. Iya. Prajurit. Wayahna kumpulkeun kabeh awewe. Hah. Nu lengok. Nu ngora. Nu boga salakit cindekna teu kolot teu budak. Hah. Pokona anu dengong, anu dekok, anu montok. Hah. Anu rayut, anu segala rupa pokoknya kumpulkan di alun-alun. Sugan yang sugan ayat titisan Widawati. Sangka saya paduka. Para tamdama, para santal, Gusti Prabu Banaputra gugur. Urang lembur guyur
Leluhur Eyar Sasja Jagat Prabu Bana Putra Perlaya Purawan kalayan pasukan ti alengka sabada gugurna Bana Putra Wano Jano Edi ayo jadi kampalkeun di alun-alun negara Ayodhya Pala. Para prajurit kami ngampalkan Wano Jawano. Salah nikung. Assalamualaikum. Eta agama sia. Aing mah agamana lamun salam teh salah nikung. Oh, gitu. Berarti benteng kepercayaan. Beda kepercayaan. Sia mah Islam aing mah Aslim. Salah nikung. Saha buka pando gajang saloge abdi teh nuju ngiring nyuling sementawis di Pak Reka jangan abdi teh tiasa muka panto gimana tukang suling apunten wah mun tadi bukan jejak wae Mana kaula kalun-alun anjir euy punduk ieu di Musrahayu berkah selamat euy untung we salakina nya oh untung banget salakina nya euy oh nya mah henteu atuh aya hapuran 2 siki euy gampang ditiko anjir ieu yang hitut yang pepadut di kan ngor kieu euy ngambae kitu eta sopan ayo boro masjid Can Anggus tukang ya euy. Ah. Masjid Can Anggus itu tukang aya euy. Bantuan saya di ewang euy. Naon aya rek mere 100.000 rek mere 50 segala. Heeh. Buka pintu, beda mau masuke. Sio nonna, sio orai, keur ngagoong. Buka pintu, beda mau masuke. Sio babi, sio babi.
Keur ngopleteran. Babi kuru. Babi kurangnya tuh si aja we. Buka pintu. Beda mau masuk ge. Cio monyet. Keur ngetuk. Iya, jalan dia ge bisa dibukaya pandangan. Apaan lamun dicabak haram sotian dikikeun mah henteu goblok ah. Kahalangan kudu dukuy. Haram. Eta nu mawa haram teh kopea eta. Anjing lain kopea haji ieu mah goblok. Naon? Tempo atuh. Encan sia teh. Mau hakan abang kena nu geulis hitutna ge nya hitutna ge beda ari anu geulis mah teh jiga hitut tukang peking ari hitut mah nu geulis mah geuningan hitut teh bau euy. Dina mangsa harita sadaya para wanoja dikempalkeun di alun-alun. Dinu sepuh demikian kanu anu lengot nu gadur mah angga dikumpulkeun nyata di alun-alun Ayodhya. Pikeun dititenan ku Prabu Rawana. Cerita buset anjir dan ieu adina si Toing indungna si Rifki nepi ka kieu. Iya, si Ali mah bekian. Itu balas jarekan we salaki jigana. Hah? Iya, lain. Gelis nama nganjebak. Betul naga katempo urut pikiran. Iya. Atubat. Lain. Di antara sakieu lobana wanoja anu aya di negara istusung daya nu kapigandrung dedeuing di mana titisan Dewi Widawati dijuk-juk kaki dulu sunga di dongeng kakulon kosong di wetana tayalan di kaler gening abad simpe wati nyiksa tebet kamalin
ngudag kahemen ngan ukur dina implengan harapan teh teu narembong para prajurit aing mawa kabalik ka alengka satungtung titisan Widawati tacan kasungsi kula mawa kamulang sapanjang anu lenjang nu kapicangcam ti baheula nepikeun ka ayeuna tacan ka bandan pek masrakeun ye si Imas ka ieu pamajikan Cacep ayo aduh betengna ieu adina si Ade ieu pek iya ngebudak-budak maneh iya bingung mah dibagi dua hah masalahkan pula ka sampean rezeki naon anjing aing upload jeung awewe ieu mun asa kasambet awak aing. Ali oge geuningan katagihan. Sudi aing. Ulah ditingali pamenteuna. Tingali pamenteuna. Saur ali oge pan neng mah katelasi pelem. Anjir si Ali juga lamun ambek si Imas dielas asal ambek dielas geura kieu ieu harap amit Sudi Kong sudah Sudi sialah ya hidung Nanya, mbak. Ada dirinya keur ngitung naon? Keur ngitung bawang. Ngitung duit kata. Ini ngaseur atosna. Hayu. Jual mau ku isi euy. Janggot aing di kieu. Janggot aing di kieu. Janggot aku mari ti tua. Yale. Bila aku ke pemajikan sorangan kuat poho. Apaan aing teh simpat ya? Yale. Wah. Sakedap antosan bos toing.
Sadaya wanoja anu aya di negara Ayodhya teu aya anu kapigandrung istusung lajeng rawana lumampah ka kalengan di awang-awang bari pinuk harapan sugan tandang jeung lenjang beja di Begawan Maruta memang nyata pisan yen Widawati isuk jeganing geto bakal nitis ka putri Ayodhya Lokapala Maespati sareng ka putri Magadha kalayan dina mangsarita kalarasa nitisna ka putri Ayodhya teh ka putra Prabu Banaputra anu gugur kurahwana nanging parantos lahir rabi sareng mamangna nyaeta Begawan Rawat Meja kalayan linggih di leuweung Ayodhya muka pertapan pambedalipun lumampah gelis bojo akang kadieu jimat Berarti kejongkilan waktu bulan harapan tanah osna ngedepat tepang ada kemarin gelis bojo akang sukas alia jimat kadieu akang hayang ngebrehkeun rasa nu awor ku kasana ngenting kunaon ieu hate teh asa sengsara belah wae malah Kakang Prabu Banaputra asa dina kongkolak panonoe aya naon atuh ieu teh kadieu gelis pemirsa malah nyupunan wirah segala sama diri mengarai panjenengan suka saya nyangakeun semapang bakti Kakang pilih railing di parenakan kirang tata kirang basa kirang panata coloko nyangakeun sembah sampurna kaula non pangaulan gelis suka saya calik jimat erang mencerang donto den kunaon ari akang kasawang pasemon teh asa benten tisa sari aya naon kaula nun pangaulan aya naon duka ieu hate teh asa singsara belah wae jajantung asa ratu calik bojo akang suka saya sumangat kaula nun sumangat Berang sok apa yang kebenang di kopohok hati asa kemonean di baksa dosa
Dimana panemun panggil Jepun rasa herang akan selalu naputu musalawas nami pendek mereka ku harap mudah barang orang Jepun rasa jadi indah naputu hati kalau aku orang tua ku hari silih piring ku hari silih piring ku hari
limutan mangsa nukaran dapet jiwari cagambar dai dina ante lamun nyampe nyantangakan rasa katina nina nina ngadai dina sawangan kunaon sakrajan lambai ya muatna Yahuda ngarasa Seta tetapna Yahuda cinta sekegang kembang kahim sawurana tali gatres jantan saksi geter asli orang duaan munghan jaka giningan ukur lamunan yang lakona mangsa endah sangiwasa ngomong harapan anu marangan ngarep bagja diri sinetana Mautun pasine janji wala kohani Selasi mekadada Nyokapai kamanen Balira diantok bisa diantina Ate diwangi Kunci janji nyapatin Waret udah kebala rasa yo prangayuda
tiop rangayuda dina mangsa harita kaayaan begawan rawat meja oleh emut kahingkang Raka Prabu Bana putra nanging tewantun nguningaken kahingkang garwa Dewi Sukasalya kalayan mangsa harita rawat meja di desan ingkang garwa Sukasalya Itisan sang widawati gelis bojo akang Sukasalya dede jimat sawatara lila nak gening urang teh rumah tangga nyorang rupa-rupa kejadiannya eta kasusah jeung kabunga anu tangtuna sakabeh nu karandapan mangrupa kepastian hirup anu perlu dilakonan leres pangandika kaula nona pangaula aya pikir saeunaon atuh anu mawe akang ngangkir karai teh aya pikir saeunaon kieu gelis di dieu manusia merenang ukur boga rencana tapi katang tuan jodoh pati bagja cilaka geus jadi titis tulis nu maha kawasa teu saeutik panggeusi dunya anu wungkul nungtut kana kamuliaan hirup jeung akhirat nolak karena coba nu mangrupa ujian hirup tah di dieu meureun urang salaku insan pangeran kudu biasa ngalatih diri urang supaya tong nemen teuing ngagugu kana kahayang jimat sabab timbulna pacengkadan di rumah tangga lolobana ditimbulkeun tina jalma ti pasangan anu teu bisa ngadalian jeung ngadalikeun kahayangna timburu buta pamajikan hayang itu hayang ieu teu bisa kacumponan dodar pasea di rumah tangga rupa-rupa kejadian teh tah di dieu meureunna nu matak aya katerangan Abdulul jihad diman jahadan nafsahu wa hawahu keheula hayam kakarak jam 1 mengarunyakeun ka hayam oge meureun ka urang da geus eueuh duitan utamana jihad teh nyaeta jihadna jalma nu bisa merangan hawa nafsu dina dirina jeung kahayangna nya hayam sakedeung tapi dalah dikumaha dageus jadi patokan teu aya saurang oge manusia anu langgeng dina hiji perkara masing-masing papasangan hurip jeung hirupna raga jeung nyawana kulon jeung wetana kaler jeung kidulna atuh kitu deui akang saukur manusia biasa anu tangtu kawengku ku uganing hirup aya lampah lumpuh jeung leumpeuh geulis
ngarah naon teh hayam teh. Jika nama pauda meren atawa panganten ditahayam supaya buburu enggeus hayang badminton bari badbit bat jigana teh. Rupa-rupa contoh jeung pieunteugeun nu geus dilampahkeun makhluk nu maha suci di ieu bumi. Seperti contoh rumah tanggana Fir'aun jeung istrina Asia. Bareng di dunia pisah di akhirat. Fir'aun neraka, Asia surga. Terus rumah tanggana Abu Jahal jeung istrina bareng di dunia bareng di akhirat ka neraka kabeh. Ya. Rumah tanggana Nabi Lut, rumah tanggana Nabi Nuh bareng di dunia tapi pisah di akhirat. Nabi Ibrahim gelis sareng para garwana anu ngalungsurkeun para nabi ka ieu bumi syariatna bareng di dunia oge bareng di akhirat. Tah nu matak di dieu urang salaki pamajikan kudu silih elingan lamun salaki kenincak dina jalan anu salah ulah sok gancang buat baeutnya cuy. Ulah sok babari samutut. Komo sok babari nanyakeun ka anak buah salaki mah. Gitu lumatak salawasna di dieu urang teh kudu zikrillah ya, bakal tenang di dinya urang sabab ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat ku cara eling ka Gusti hate jadi tenang lir penda barang nuju raos kundam catur anu riwu kaya sanu kemalayang di awang-awang ngambat dina aletan megat ya sanes nyata Prabu Rawana Prabu Dasamuka Raja Alengka anu teuling nguling ka tepis wiring pikeun nyungsi pangeusi ati anu sajati milari titisan Dewi Widawati nanging barang rawana kumalayang luhureun leuweung ayu dia mereka tinggal kurawana aya cahaya anu gumebiar nu kaluar tina waruga jiwa noja yatonna wujud Dewi Sukasna aya aturah wana bunga sakalangkung wajah lumung surip payunan Sukasalya binga amar watasut tapi ngana kagere-gere binga amar watasut bingane kagere-gere bingane kagere-gere selendra salin pawasna jauh di jug-jug ayeuna teu nemu anggang datang ayeuna aduh harapan ieu pisan wanoja anu di udag-udag ku kaula geus Widawati geuning nitis ka ieu wanoja jimet geus gerak tetep ieu diri nu teu welet cunglik saban wancit di hari nepikeun ka kiwari gewasna akang mengkolkeun rasa nu naratas ti baheula ngan salira nu kasawang dina palatran kahayang narawangana poe panjang
maruda jerun dada kasusat sedek nikah hati nyantel kasalera balu karena masak edan muntah kasorang kasorang iya Udin najis dan nawa ingkah sampean kisanak iya ha saha balik Serak ulah begawan rawat meja siap iya karawat dina meja teh nu ya iya barang disebut karawat dina meja yo lebaran nu geus diajak di tempat anu modelan ieu di kayu iya andika datang tumorojog tanpa larapan bercinta mere iber ti anggalna kiwari nepi ka ieu negeri lir nu leungit ajen diri tangtuna andika apal karena adat istiadat di mana datang ka hiji tempat lain kudu nembongkeun darajat lain kudu nembongkeun kasombongan tapi tembongkeun kasopanan selaku insan pangeran asal lamun kuring boga rasa cinta salian ka anjeun nah asal lamun kuring boga rasa deudeut salian ka anjeun sapanjang anjeun setia akang moal kiamat cinta kang moal ngut kalinduan sapanjang anjeun satu akang moal rek emi dua cinta kang moal gedak kanginan karena bulan anu maturan teuing maka aya salalawasna cinta akan sangenge anu maturan poe bakal aya salawasna najan ngarayu rupa-rupa lagu moal kapincut najan ngagoda ku macam-macam tembang moal kagoda moal kabita sabab kaula ngabogaan salaki anu suci nyaeta kakang begawan rawat meja bangsat jadi siap penghalang aing rawat meja ditunggu poe di luar. Atuh nyingkah dicium ku batur teh. Temun ngabalieur. Ngabalieur ge kumaha? Sing sumpah akang teterang di bongohan sumpah teterang. Da eta sok bumeuli tuh da. Akan ulah timburuan akan kadadekannya anyai iwal ka anjeun apan geuning aya laguna teh aya deui iwal anjeun dede meni jiga nining media sanes nining media nining meida
Akang ulah dilayanan akang mending urang nyingkah akang. Orang kabur asa benten raraosan. Harga diri akan salaku salaki. Kewajiban akan kudu ngayoman hidup. Naon bae resiko aku akan bakal disanghareupan. Tapi Nyai melangkang. Nyai melang, bilih aya naon-naon, bilih aya naon-naon. Dah iya coba hirup terlepas tina dua perkara gogoda jeung coba Dimas. Dodoja sifatna amis, coba sifatna pahit. Dodoja nu datangna teh beunghar, harta, banda, pangkat, jabatan jeung wanoja lamun keur lalaki. Mun keur wanoja lalaki dodojana teh. Coba sifatna pahit, kapeurih, kanyeri. Tunggara laras sangsara marat masakat. Tapi lamun urang narimana ku hate anu ikhlas. Najan sifatna coba pahit karasana bakal amis gelis. Tapi kerai mata biasa gitu kang alim tepat lebih alim dikantungkeun ku salira. Lamun urang masih keneh panjang jodoh. Sing percaya kana keagungan pangeran. Sing percaya gelis. Sing percaya. Semangat kaulah doakeun akang hampura akang lamun teh umurnya cuy. Semangat kaulah. Gusti nyelamatkan pun lancar. Aing senang mana jagoan nana gerak ka dieu ya. Hah? Rawat maja gancang ka dieu. Ulah sumber-sumber kebatikan petakat sia-sia sampai kawana. Kenah biwari tadi wong kuletat ulangan nyarita sakarep andika. Anjin tukang ibing kula tukang kendang ibing naon bakal kendangan ku kaula. Ongkoh begawan tapi beuki ngagendang. Ayo lebih kaki itu dibikin atau mual kebajikan sampean dasar kumaha beungeut manusia kumaha papatutan sampean teh
Kitu-kitu teuing masugan iblis sampean rahwana. Abong kena wujud diu hirup ukur ngagulung nafsu. Padahal sampean tera pegawan wisrawa tapi nah andika mengpartina kasucian jiwa. Dong mawa turunan no penting aing alasan kasukaan sayang. Yuk. Dan sugan sia teh. Bahasa mana ngeledek teh? Rawan urang silip takar pati jeung kaula. Warasaka warasiki tekalunira ngakan mangka beak sesiki weureut teu kira-kira. Coba lah jadi pengawas kaula maju. Nyabok terus ngagolel bigayung. Saya gerap apa saya ayeuna meureun aing laksana teh geulis. Numutkeun caturangga pegawan rawat mejat teter jajaten ko pangawasa Prabu Rahwana. Dugikeun katumeba ing lemah teu wala kaya meh ajal kaayaanana. Saha anu nyawang ti kaanggangan kejabene pun hingkang garwa sukasalya. Barang nyawang nu jadi salaki ngajolopong ayat tangan pangawasa ngagabruk balik sumalimba rembai cisoca. Sumerit maratan langit motiak maratan jagat sumamat kapal juata. Nyawang menjadi salaki mati ku Prabu Rahwana Narapati Nagri. Gusti aku gekang. Buka kang mas, buka ular kantun kenerai, ular kantun kenerai. Sareng saha turai hirup di alam dunia lamun akang kantun buka kang mas. Bati nyeri asa perih, bayah ngerasa tenang, nyeri milu susah milu pilihan. Hirup milu bingung kumambang nandang lamun kuman bukan bati nyeri asa perih,
bayar rasa tukengan diri milu susah milu pilih hirup milu bingung nandangan kumalayang kukati kumalayang kukati Batan rai di kantung kono jadi salah ke mendengiring mati Kang Mas ngiring mati mendengiring mati upami salira pada ngantung rai sing sadar tulus buka Kang Mas buka iya anu disebut bagian tina coba dea sebab pati hurip sakal makhluk nu kumelit sadayana mangrupakeun ketentuan pangeran nomor ben alam malah cimat aya perkara anu hidup can apa kewisna engkau Tuang Rama kunaon pun Bapak aja kurang mana takdir tepunang dipungki kadar benang diisi pastel busi yang widi bisa dipungkirkan pastel matos sangat tuh kadarasa ngabeda-beda cucu pasti nu gawasa mun sadara parantos janten tipis tulis bagja awak begawan rawat ngejat tumiba kana mangsa nohonan kecap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ku bersih ati jeung ku suci jiwana dipapak ku para apsara lan para apsari kalayan waruga badagna Nah iya mangrupa takdir digariskan dina titis tulis narai ikhlaskan kenyarai mau kahalang ku beda alam tekalimpudan ku halimun peting nama siap angkep na langit Ayodhya Ilalayan pengaulaan ilalayan nanging
Mangsa harita dadak sakala aya sora tan katingal rupa sora sukma begawan rawat meja gelis bojo akan sing ikhlas hate anjin malah mandar pengorbanan akang sing jadi cukang lantaran pikeun kabagjaan anjin di alam pawenangan wayahna ayeuna tepungan ku anjin hiji satria pinandita anu ngaran Dasarata anu aya di Gunung Dandaka wartos ieu amanat ti akang rai kedah nyuhunkeun ditikah ku Dasarata sabab Dasarata bakal jadi cukang lantaran nitisna Wisnu pileuleyan panutan ati pileuleyan Kaayaan Sukasaya lihat cahaya bulan di langit kealingan mega malang di awang-awang. Juut cika peri masihan wanci nahalang gupai pilaya negeri dan gentera panungtungan. Tawi sedih kanu muli lastari uli kajati. Sabab aya unggalna di mana bae aranjeun aya. Sanajan nyumput di satu kangen benteng anu tohaga atawa nyamuni di satu kangen wajah di mana ajal tumiba aranjeun pasti binasa barang Sukasaya ngahulang ngaraga menang bari cumalimba rembai cisoca dadak sakala turun manuk Garuda nu paratos diruksak bulu-bulu na nyata kurahwana. Gelis putri titising Dewi Sri wayahna ulah dipikas sedih dak geus jadi perkara jeung bagian anjeun di dieu meureun urang ulah sok mekan ngewa perkara-perkara nu geus jadi bagian hirup urang cabut dah bulu jangjang kaula anu nyesa Lumana, oi. Adau. Perbawa eta bulu jangjang kaula. Anjeun bakal bisa lumpat satarik angin pikeun nyingkahan panaraga rahuangan. Permios kula rek mawa beas heula tunu belah diduk di bawah kaki jang. Kalayan Prabu Rahwana Prabu Dasamuka dina mangsa harita ku hasiatna bulu jangjang teu tiasa ngudag nyata Dewi Sukasaya lumpat satarik angin. Iya. Bagus lampai ibu.
urang kocapkeun nyata dileuweung dandak tak dasarata kairing pawongan lora Semar padrana ya asrajing udah wala nalangareng Semar siti bentaran kan puput Nyadiri masing sering hati masing emo berangapati ulah kacong-conang teuing salira kedah di api bola kacong-conang teuing salira kedah di api Pipetang saya lebar Sakayuk mau Tidak membatu hujan Gustulanya damang segala jam 1:30 tereh meureun urang ngadahar sangu goreng tereh meureun itu beas 2 karung di bawah kaki jang ambuing jang tepang munggaran aya foto si engka di ondangan nah ari di ondangan mah kuru ende teh jang ari pieuna mah bablah bi ari sugan teh budak sunat Ini nol jang wengi meureun urang nyaksian cep Jajang Faturrahman sareng Neng Mimin Mintarsi wayana geulis kasep peuting ieu mah hidep ulah waka badminton bari badbitbet ulah waka bebelandaan heula gegere ceuli we heula ulah waka ngaluarkeun bom neja cu ieu teh ibuna panganten hoyongeun pisan nganggo ende teh nyaeta Ibu Rimi sing ageng rezekina Ibu Rimi sing kagentosan deui ku Allah tah rezeki anu syariatna ti Ibu Rimi nu dipasikeun ka ende keur barudakna ya engga sing kagentosan berlipat-lipat ganda komo lamun daek nambahan deui mah nya ujang urang doakeun sing leuwih beunghar Bapak udah ari udah teh lanceuk ceuk urang Padang mah kakak udah lamun ceuk urang Bali beli udah ceuk urang Betawi abang akang edan engkong sial bala bateuing
gelis bagel ket Faturrahman oge Neng Mimin sing langgeng rumah tangga hidup manya ucu sing dipirido ku Allah ngan merenan urang di boga kene kewajiban anggeuskeun ieu masjid Kewajiban mushola kewajiban sararea da meureun geus kungsi dilelang ieu teh lahan ieu teh wah. pauda meureun da jelema aya Oh, jelema aduh berkat. jelema sosial nyumbang nage 100.000 ka masjid eta we ka dalang nyumbang na oge 1 juta poe ieu teh Baru disumbang 1 juta. teu kahayang aing sakti tadi geti sore kene teh ende teh hulang-hulang teh lain bingung keur ngawirid we ya kaliru ya katipu ya kaliru ya katipu cek ende teh ame kaliru ngitungna kungsi bade duit sabaraha kan teh lain manjer berlaku di lunasan malah sia teh yang teh eta kitu pohon karunya cenah kitu dibere deui ku aing sakieu deui sakitu Moal aing kana pohon. Aing kana pohon na moal pada diingetan ku abdi. biadab sia mah da si eta mah kitu jeung guru ge nganggap saingan di kampung Jati Baru meureun urang teh di pangersa Bapak Uda kali Ibu Rimi dina raraga nikahkeun putra-putrina Cep Jajang Faturrahman ka Neng Mintarsi atana Neng Mimin nya diwuwuh ku para pini sepuh Bapak Lurah Hasan oge para aparat desa sadayana sareng para inohong nya Bapak Naing, Bapak Adung, Bapak Haji Enjang, Bapak Haji Maman, Ibu Sarti, Ibu Aci, Ibu Masti, urang mulia sari oge aya, urang Tambak Dahan oge aya, urang Kediri oge hadir, urang Jati Mulia oge aya, jeung Rancakerta nya ujang heuh. Malak pro media tiberang tadi merenang jang. Tadi siang abdi anu nyarona. Tadi siang abdi anu nyarona direkam. Nyaron tadi siang teh urang Cilogo jang. Aa Risyanto Agipa Asaud Asari Atopik ejakeun kitu edarkeun we pek aing mah ridho dibajak ge Asal royalti we. Mau minta royalti dewek mah jang teh Ari gua mah minta royalti bukan kecuk we royaltina. nu penting mah asal jadi maju seni Sunda ngan meureun lamun laku kasetna bantuan ieu masjid ieu anggeuskeun Anu 2 miliar deui eta masjid teh mah. gede-gede teuing teh belagum Dari kenteng geus aya, kaca geus aya. pos nu nyaho duit 2 miliar sakumaha sia teh sia mah tibang boga duit 30.000 ge atoh kedap deui meureun urang teh bakal mayunan bulan ampunan bulan suci anu disebut bulan Ramadan atawa bulan pembakaran bulan Ramadan oge bisa disebut bulan latihan ngalatih diri urang supaya tong nemen teuing ngagugu kana kahayang nya ujian di antarana meureun ngalatih haus, ngalatih lapar, sangkan ngarasakeun kumaha jalma anu aya sahandapeun urang. Nya.
oge meureun ngalati hawa nafsu tina segala rupa gangguan-gangguan. Ya, lain setan nu dicangcang tapi nafsu dicangcang kuduna. Ari setan mah anggar geuning marakayangan di panggung ge. Ya. Hadis Nabi tadi disebutkeun afdalul jihad man jahada nafsahu wa hawahu. Pangutama-utamana jihad teh nyaeta jihadna jalma nu merangan dirina jeung kahayangna. Musuh nu di luar diri urang dumuka nyahoanana babari ngusirna jeung manehna pasti bakal aya bosna nyerang wae ka urang. Nya uyan. Tapi musuh anu ngancik dina diri urang sapanjang ngupuntit urang mun urang disetiran ku kahayang inna syaitana yajri majrad dami dina puasa teh aya anu ngabatalkeun kana puasa jeung ngabatalkeun kana nilaina puasa. Tersepun geuning si Amang mah. Paingan atuh engke mah masjid kundek ditempelan musola ieu. Musola ini akan dijual. Nya eueuh nu ngeusian si deuleu. Lamun teu panjak mata diharees. Lain eta fungsi di Tangerang. Dur bedug magrib teh catrik di laluhur. Panayagan di laluhur. Eta aya celengkeung jelema ngomong, paingan cenah dalang eka mahal. Paingan cenah dalang eka teh maju. Mana horeng panayagan ge magribna aya di panggung keneh. Jam baraha sarolat si anjing gitu. Maka si anjing ngomong. Jeung pada kali sarolat tara. Kade marane ujang sabab zaman ayeuna malah tiba heula loba jalma nu puasa teu meunang naon-naon tina hasil puasana iwa lapar jeung abus. Ya. Kade geulis kaset merenang. Wayana we ayeuna kahidap kagandengan oge ka tetangga kagandengan ku soanten sound system. Ya, ku sora gamelan, ku haleuangna juru kawi, tapi da kabeh oge ngajak bener nya jang. Oge ka anu masih kene araraya endek nganuhunkeun hapunten sabening kalepatan da endek teh ieu teh rada kurang sehat uyuhan atuh. Noron wae jang. Di panggung ka panggung nek kolot di panggung nepikeun ka pamajikan mah gara-gara teu balik-balik hayang diserahkeun dulu. Ngan nguruskeun wae wayang golek cenah ira harek ngawayang kulitna cenah kitu. Asal balik baketut ayeuna mah ku aing teh geografi plastik ya. Bahan tina kantong keresek. Aw. Aduh kurdi ah. Jan. Urang doakeun ieu panganten sing boga turunan anu soleh anu bisa ngeusian kecap ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka pamarentah meureunnya. Sing aya gunana keur bangsa jeung nagara sabab ceuk hiji pituduh anu lumungsur ti Rasul nu panghade-hadena manusia di antara aranjeun sakabeh iwal ti manusia nu aya mangfaatna keur balarea. Ya. Sok urang haleuangkeun
nyaeta merenku haleang juru kawi sugane ieu budak duaan teh menang wangsit ti luluhurna dar wangsit Siliwangi da urang jeung urang Batak oge masih kene aya dulur jang ari di Batak mah meureun Silitonga di urang Siliwangi si Ali Sili Antosan jeung si Imas Sabder aya bahan maneh dek aya bahan nyeri awewe sangatkeun ka apa udah jang aran abang lain ahli seni geus pake ge atuh kurang pamerak bakan teh ya apal kangeunna mung leunah-leunah tah si nah jadi ibadah pagawean sia penting ieu jadi ibadah tuh lebah mana jadi ibadahna goblok ngaganggu batur molor sia teh boro-boro bisa kaubaran belakang batur tunduh keur hees buak loge geus sarare we kieu mah teh berarti aing gelo berarti kameramen gelo beureun da urang mah da keur usaha euris ibadah keneh aya akang abong-abongan
beki ila beki wani si anjing. Nah, eta merenyekel duit pemajikan balik di Arab. Beak seminggu ge. Ari tente motor tadi cokot ku dealer da can dibayaran ku batur teh. Ngeus beres. Bapak. Pak. Ari Bapak bengi bing. Pak. Ya tuh ngambek batur mah datang di mana-mana gidik-gidik celodok nyembah kanu jadi kolot ieu mah gidik-gidik datang-datang jol awang-awangan wae. Ya ieu mah moal daekeun nyodok kos kitu. Aya nyolot kolot mah tuh jelema babang wae. Kawan si anjing aing nih.